Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun milujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sang Prabu Jaga Susur. di Desa Sukarame, Kecamatan Ciranjang, ka bawah ka Kabupaten Cianjur ayeuna. Aya lembur anu lah lembur susuru. Lembur anu mibanda anjeun carita. Nyaeta patilasan Sang Prabu Jaga Susuru. Kumaha anu kaunggel dina carita anu dicaritakeun deui. Ucapkeun di negara Pajajaran, negara anu subur makmur, gemah ripah loh Cinawi. Ari anu jadi rajana harita Sang Prabu Siliwangi nu katujuh. Raja anu adil tur wicaksana, anu mata katurut ku abdi-abdina. Kanjeng Raja kagungan putra pameget, keur sumedeng rumaja putra. Blekesenteng buta, tulang buta daging. Ari rupina kasep, taya babandinganana. Dedeg sampai rupa hade, dibarung ku hade tata, hade basa. Dupi kakasihna, anu kaceluk Raden Munding mintra kasiringan wangi. Ari dina hiji poe sang raja magelaran, dideuheusan ku patih. Para bupati jeung para mantri ponggawa sakabeh dipaseban Balai Agung. Sang raja mundut tinimbangan reh putrana rek dijenengkeun bupati di hiji kabupaten anyar anu kudu diandegkeun ku sorangan. Sang raja mariksa anu sami hempak, kumaha sapuk atau henteu. Umpama aya anu henteu sapuk mending caritakeun bae ayeuna, urang badamikeun kumaha hadena. Nu dipariksa ngawalon saur manuk yen ngiringan kana pangresa sang raja. Syukur ari kabeh sapuk mah. Pok sang raja ngalahir ka putrana. Eta kabupaten anyar teh kudu diwetan. Pek teangan tempat pinaragaraeun anu aya di tatar alas Pasagi wetan. Tempat anu kacida alusna pikeun dijadikeun nagara anyar. Jig geura indit di negara ayeuna keneh, mongpung ninggang dina mangsa nu utama. Memeh angkat ngantunkeun nagara Raden Munding mintra kasiringan wangi, dibaparin jimat kunu jadi ramana. Nyaeta Makuta Siger Kancana jeung Lawe Domas Kinasihan, minangka tanda Sewu Siwi Siliwangi pancaran di negara Pajajaran. Saenggeus nyungkem Kakang Rama, Raden Munding mintra kasiringan wangi nembe jengkar di karaton diiring kedua mantri kapetengan, Sewana Giri jeung Sewana Guru nu baris ngaping ngajaring salami lumapah milari pinagaraeun di tatar alas Pasagi wetan. Raden Anom angkatna badarat, asruk-asrukan nyorang leuweung geldegan, leuweung ganggong simanggonggong, leuweung luang liwung harieum gemum. Di poe ka poe lumapah taya reureuhna, dahar pake tepati kapalire, sare oge sakadar tambah palai. Barang nepi ka hiji tempat, reg tiluanana ngarandeg ngawas-ngawas patempatan. Di dinya teh tanahna lendo, caina curcor kaayaanana hade, nu biasa disebut galudra ngupuk cindekna, pantes kacida pinagaraeun. Raden Munding mintra kasiringan wangi enggal bae muja semedi, nyuhunkeun pitulung Sang Hyang Otipati supaya eta tempat teh jadi negara. Panedana ditampi kuno kawasa, harita keneh di dinya teh cilik bae jadi negara. Nagara teuing ku santosa, bentengna 5 ngajengir, hiji benteng besi, hiji benteng waja, hiji benteng tembaga, hiji benteng perak, hiji deui benteng besi purasani. Karatona ayana di tengah-tengah, alus anggreng serta agem taya bangsana, watuning buatan dewa. Raden Munding mintra kasiringan wangi lajeng menekung deui ka dewa,
nyuhunkeun pibaladen 8.000 satria, 80.000 prajurit jeung 80 padega nu pinguruseun karaton. Eta oge tinekanana deui bae ku dewa dilaksanakeun. Dadak sakala nagara teh geus jadi rame, gegek caah jiwana, dugdeg paimahanana. Raden Munding Mintra Kasiringan Wangi miwarang hiji utusan ngadeuheusan karamana unjuk uninga ye negara parantos ngadeg nyuhunkeun pingaraneun eta negara. Gancangna carita bae utusan geus balik deui ti Pajajaran. Nagara anu anyar diadegkeun teh dipaparan ngaran ku Raja Pajajaran nyaeta nagara Tanjung Singuru, sarta rajana dipaparingan jenengan Sang Prabu Jaka Susuru. Nagara Tanjung Singuru lami-lami janten nagara Kertaraharja. Pangesina beuki tambah gegek bae. Tapi Sang Prabu Jaka Susuru ngarasa keeng cuang cieung taya batur pakumaha dina sela-sela ngaheuyeup dayeuh ngolah negara. Kumargi henteu kagungan parameswari. Anjeunna nimbalan mantri sewana guru ngajugjug ka nagara Bitung Wulung. Reh aya salenting bawaning angin yen Bupati Binung Wulung Pangeran Jungjang Buana kagungan putra istri 2 jenenganana Sekar Jayanti jeung adina Jayanti Kembang. Sadatangna ka Bitung Wulung, mantri sewana guru nepikeun maksudna ditampi ku Pangeran Jungjang Buana. Ngan ki mantri teu werat salah sahijina lantaran putri 2 anana oge gareulis, geulis lain pupulasaan sagala-galana, surup pisan kana jadi permaswari. Antukna bae eta putri teh dilamar 2 nanana, kuramana disanggakeun 2 nanana. Harita keneh oge 2 putri dijajabkeun disarengan kuramana diiring upacara. Teras bae 2 anana direndengkeun sareng Sang Prabu Jaka Susuru di negara Tanjung Singuru. Derbae atuh pesta rame kacida, 7 poe 7 peuting taya eureunana. Tatabuhan ngageder berang peuting, jalma daratang tisuklakna tisuklukna, kabeh tamplok minuhan alun-alun, nembongkeun ka bungahna ka nu jadi raja. Yen ayeuna tos kagungan prameswari anu geulis kawanti-wanti sadua-dua. Sigeg heula anu keur oleng panganten, kocap aya hiji raja di Gunung Gumuruh, kakasihna badak Tamela Sukla Panara Jaya. Eta raja di karatonana disarengan ku rai istri jenengana Ratna Kembang. Reh anjeunna teu acan kagungan garwa, lain teu niat lain teu hayang, cenah ngan nganti-nganti wanci nu mustari. Ari eta nagara Gunung Gemuruh parenehna henteu jauh di Tanjung Singuru, malah tepung wetas jeung Tanjung Singuru. Jadi waktu pesta rendengan Sang Prabu Susuru karamean nu sakitu matak gunjileungna, hawar-hawar kadengien ku badak Tamela. Katambah-tambah loba rahayat nagrina anu indit sirib ngadon lalajo karamean pesta. Nya tuluy mariksakeun karaina, "Nyai, di mana pesta anu kakuping teh? Jeung mestakeun naon deui? Jikana henteu jauh ti negara urang, da loba rahayat urang anu ngadon lalajo." Ku Ratna Kembang diwalon yen putra Bupati Bitung Wulung 2 nana direndengkeun ka Prabu Jaka Susuru. Pestana diayakeun di Tanjung Singuru. Badak Tamela kacida ngarenjagna, pendu munggah ngagudug, amarah munggah henteu kawadahan. Reh anjina aya manah ka eta 2 putri dikemuti bareto cengcem ti baheula. Ari ayeuna geus mejehna manjing sawawa diiwat ku raja anyar tatanggana. 2 na deui teu nyisakeun keur batur. Badak Tamela kaluar ti karaton ngajugjug ke Tanjung Singuru karepna gilig ngiwat putri nu 2. Sajajalan anjeunna hulang-hulang nyangan akal anu rikip tur lantip. Barang geus manggih nyeh seuri sorangan, raja anyar anu dianggapna cucunggah baris menang wawalesna anu satimpal. Tekung silila geus nepi bae kanu dijugjug, ngajanteng sakedeung hareupeun lawang jaga. Mundut ditunjukkeun kudu ngajaga karaton tuluy badak Tamela teh
ngadehes ka Prabu Jaka Susuru di Sri Mangganti. Api-api nurek ngabakti tawis katineng karaja anu keur oleng panganten. Pok unjukan badak Tamela unjukan lumawi kakang ngadehes teh seja nyanggakeun tawis kagegelan nyaeta inten sagede eneng nanging aya hanjakalna saeutik kutina sakitu gedena eta inten teu aya nu bisa ngajungjung-jungjungkeun acan. Sang Prabu Jaka Susuru katingal saregep kataji ku cariosan badak Tamela. Pok badak Tamela sasaruan deui rupina moal aya nu iasa nyandak eta inten anging Kang Rai Prabu Jaka Susuru anu kamashurkeun bedas tur sakti dupi eta inten teh ayana di kawah Domas. Prabu Jaka Susuru teh percanten bae kana sagala cariosan badak Tamela teh. Anjeunna geus teu kampeh palai geura ngengingkeun eta inten sanaos diwagel ku parameswari duanana. Anjeunna henteu ngagugu pangrasana luhu ilmu loba pangarti piraku henteu bisa kitu-kitu acan mah. Teras bae anjeunna angkat ka kawah Domas diiring ku sawana guru Katut Sawana Giri barang nepi ka bibir kawah Domas. Tiluanana disuntrungkeun ku badak Tamela gebrus bae kana kawah anu panas sarta tuluy eta kawah ditutup ku batu gede. Geus kitu badak Tamela kuragiru balik deui muru ka Tanjung Singuru rek ngiwat putri. Sekar Jayanti jeung Jayanti kembang watuning terusing kusumah dua anana menang wirasat goreng in baris aya nu ngiwat pikeun tanda in satia kacaroge tuluy bae dua anana ngalolos ti karaton mubus ka leuweung anu suni nyaung-nyaung di tempat anu singkul. Lami ti lami dua putri teh kakandungan bareng nepi kana bulanana brol dua anana babar patutur-tutur. Putrana pameget kawas nu kembar rupina Kasep ngala karamana urang kalih mulus banglus taya kuciwanana. Aya tauna eta dua permaswari hirup di leuweung Katut dua putrana pipindahan henteu netep di hiji tempat lila-lila kaluar ti piliweungan nya anjo ka nagara Tanjung Sembara. Dina hiji mangsa ngadehesan karajana nyarioskeun lalampahan ti awal nepi ka akhir. Eta raja sae pisan pangakena ka eta dua permeswari jeung putrana dipernahkeun di karaton di sae-sae. Ari jenengan anu jenengan raja di dinya nyaeta Prabu Gajah Kumara Sakti. Prameswarina kagungan dua Purba Dewata jeung Ratna Dewata. Dina welasna ka Prabu Jaka Susuru enggal bae Gajah Kumara Sakti mepek balad bade ngarurug badak Tamela nu harita ngajabel nagara Tanjung Singuru. Sanggeus samakta prajurit Katut pakarangna legedut bae ti dayeuh Tanjung Sembara ngajugjug ka nagara Tanjung Singuru. Badak Tamela geus tatan-tatan etakeun panganggo jeung pakarangna karepna rek nembongkeun kasaktenana. Badak Tamela kaluar ti karaton tuluy bae mapag musuh lir banteng ngamuk. Balad-balad Tanjung Sembara pati ngolepak dicacar bolang ku badak Tamela. Ningali galagat kitu Gajah Kumara Sakti maju ka pakalangan der perang tanding kacida ragotna. Lila-lila badak Tamela kasoran eleh jajaten ku Gajah Kumara Sakti. Badak Tamela teu manggapulia tungtungna karingkus ku Gajah Kumara Sakti. Badak Tumela anu geus eleh jajaten minta ampun ka Prabu Gajah Kumara Sakti. Ampun Sang Prabu, kula minta dihampura, minta hirup jeung huripna. Prabu Gajah Kumara Sakti nimbalan. Gajah Tamela baris dipaparin ampun, tapi Prabu Jaka Susuru jeung pangiringna kudu dikaluarkan deui ti kawah Domas. Kuragiru badak Tamela ka kawah Domas. Batu gede anu nutupan eta kawah diangkat tuluy dialungkeun jauh pisan. Kawantu badak Tamela tanagana bedas. Enggalna Prabu Jaka Susuru kitu deui Sawana Giri jeung Sawana Guru dikaluarkeun ti jero kawah Domas. Badak Tamela nyuhunkeun ampun bari ngabaktikeun Raina Tea anu geulis Ratna Kembang.
pangbaktina ku Prabu Jaka Susuru ditampi, sarta tuluy badak tamela dijenengkeun jadi bupati di Gunung Gumuruh anu kabawah ku nagara Tanjung Singuru. Sasumpingna kadayeuh Tanjung Singuru, Sang Prabu Jaka Susuru silih rangkul sareng Prabu Gajah Kumara Sakti nawiskeun tumarima kana pitulungna. Berpesta 7 poe 7 peuting leuwih rongkah tinung enggeus-enggeus lantaran sasatna eta pesta dipiluan ku abdi-abdi ti tilu negara. Sang Prabu Jaka Susuru teras tumeras ngereh negara Tanjung Singuru diaping ku tilu prameswari Sekar Jayanti, Jayanti Kembang jeung Ratna Kembang. Tambih-tambih sukamanahna kumargi ayeuna tos kagungan 2 putra, cek sakaul Prabu Jaka Susuru teh patilasanana natrat di lembur Susuru tea. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah tina ngaoskeun naskah dongengna, tina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel, mite ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Sim abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit, lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Kusabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.